minta tulung ka saha sia lamun dek sumerah angkat leungeun hayo hutang pati baya pati hutang wirang baya dek minta tulung ka saha wah jawab sia pasrah geura pasrahkeun awak tegakeun lara tegakeun pati tungkul kana jungut tangah kasadapan pililiankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidu kalian burang puting leureung hiji poek salah bener we lalaki dek minta tulung ka saha sia ieu pusaka geus aya di harapan aja bisi kurang keneh nyeri teh kurang puas ngan nyeri aing tong kagok dina zaman baheula dina waktu aing diponis hukuman kabeh kolot nu ngararomong teu aya bungkem kabeh nyarios bisi kurang puas ngan nyeri aing sok paehan aing nya tong kagok paehan aing acak-acak kayaknya gitu sok kayaknya sik-sik kayaknya ngeut ieu teh saha kurang puas sabaraha taun deui hukuman anu kudu ditibankeun ka diri aing ya wis kena tikin pinasti mapak baya kena lara tumongku Bima Dua ampun maha agung tubah incuai ampura Bima luar biasa hidup lain jempe yang lain jempe tapi maneh kudu nebus dosa anjeun mah geus tutas dina judi anu diharamkeun ku agama teh anjeun mah geus meunang hukuman 12 tahun artina geus bebas satahun nyabu ulah milampah deui lampah anu model gitu tapi Kurawa masih kene dipepene ku kabencian ku kaawakan aing teh hayang geura nyaho balitungan nepi ka peluah mana ai pangna aing milu nyerang ka wirata kawajiban pancen raja yang kudu mimpin pasukan pikeun ngancurkeun ngajajah nagara wirata ampura Bima ampura kasih anjeun mah geus tutas tina hukuman anjeun mah geus bersih teu beda ti orok anu suci deui Bima ampura eyang ampura tubah coba anu ngabaku pikeun jalmi moal tebi mau rupa-rupa dudojan tumiba kamang diri kulak jang gembak Jawa titis tulis milik diri waktu bungah jeng kabingung tang tuku urang kabanggigan tang tuku urang kabanggigan
ulah kapalang sabar kasut Eyang yakin yen hidup mau boleh menang pitulung Eyang yakin yen hidup bakal digendeng ku rahmat jeung ku pitulungna manusia asal kayang tang tuparang yakin melak cabe tara ieu jadi bonteng Cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana Dah leres kadar anjeun mangge kajadian anu model kitu ujian kasih manusia bakal menang anugerah lamun geus ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak naon pamentah hidup ayeuna salametkeun wirata wah eta salametkeun wirata tarik mundur pasukan Astina sumohon lamun teu kitu aing kamu Bima cu ya dedek teh kasep ampuna sabab aing nyamun di wirata aing tukang jaga yang sangsara aing diutuh eta sina pula si Sadewa si Kakang Arcek Drupadi si Jenet jadi tukang kenang beri hidup aing hidup eta teh tebusan hidup tina ngalanggar judi anu diharamkeun ku agama anjeun geus kiparat ku rupa-rupa kanyeri jeung kapeuri pek datang tukeun nasib ayeuna waktu balitungan sakedeung deui pasukan kabeh gue yang dek balik mundur balik ke negara Astina sajumlah wala dia bala tamtama enggak mundur kuat mundur Ada jauh Cipanon. ai cerik cenah Nges. lebih ka beurang gitu mabon Wabdi teh gagal panen nenek jaga aduh Nah, oke. 2 hektar teu kaala berit ganes banjir ganes kunaon diala we kudu bogana mundur pasukan mundur hidup pirata hidup pirata hidup pirata Hidup pirata hidup. si horeng kumaha Kang dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sunglar sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur Sumo. kahayang patema-tema karep tereureureuh geuning nu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran oka tenan saperti anu karanapan kurang wirata anu pesimis sakedeung deui bakal pinangih jeung kehancuran Sumo. tapi pitulung Maha Agung teu kitu oh leres di leresan dieu nu matak gedean kahadean sanajan saeutik sanajan sagede kisisi ke sasawi bakal aya balitunganana aya seperti anjing buduk di jarian paeh nang anu kudu samet bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu pertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang Wilujeng Kantun kalayan salamet TPRI Jabar Banten Sumohon. anu kali 50 hiji dirgahayu salamet hari kemerdekaan Republik Indonesia negara urang anu ka-68 salamet nu nongton salamet nu ditonton sakali salamet tetep salamet